Aduh. Manehna. Manehna. Ya. Naon? Naon? Atuh kami teh suguhan-suguhan kopi. Naon sih di tukang wae? Di awewe mah ye ting itu udang sare oge. Sagala dicabak tenan oge sagala tahur cai sagala ge ngeuman seusehan ban sagala sasapu. Tu aing buruan sasapu geus 3 hektar aing sasapu. Oh, tanah saat 3 hektar. Banyak paribasa ya Kang teh keur neangan ieu keur nguruskeun anak hayam ya. Cing atuh hayam kopi ya tuh udang sare sigana ngeunah gitu tah ngopi. Pun aya mah ududna gitu tuh. Ke heula lah aing cobalah hayang ngopi hayang udud aing keur nguruskeun heula anak hayam itu. Oh, anak hayam. Indungna ka mana? Geuning diuruskeun ku maneh anakna? Oh, nya indungna mah nya meureun keur usaha eueuh meureun aing teu tega nguruskeun hayam indungna ka mana nya? Araya nguruskeun kabeh. Teu daek kanan nguruskeun anak hayam. Indungna ge geus teu nguruskeun, ieu hayo ngariripu sorangan nguruskeun anak hayam. Waktu ngurus anak hayam geus gede mah dijual hayang duitna mah beuki anak hayam atuh diuruskeun ku saha? Mau bisa ngurus sorangan da. Naon sih hayang naon gogorohan teh? Hayang ngopi kami teh mun aya mah jeung ududna. Babari lalaki mah ngomong hayang ngopi, hayang udud, usaha henteu hulang mah kitu. Jika mobil mogok aing ngelieu da, usaha tuh kos batur atuh. Apan ieu ge karek balik usaha, kamari pantas usaha mang tahun-tahun karek balik. Sakimana tuh menawa bawa naon teu mawa naon duit teu mawa naon teu mawa aya jual-jual isu-isu hayang ngopi aing pusing da. Sogala kali teh hayang ngopi. Setelah diseduhkeun ku aing make eta mah arang hideung mah moal uyup ieu Geus ka ditu pandangankeun kopi kumaha carana wae lah. Itu anak hayam teu diurus, anu teu diurus, eta datang isuk-isuk hayang kopi, hayang dahar, udud ongkoh. Atuh sugan eta menta ieu ka indungna anak hayam tah menta buruh, seukeur ngopi, meuli ngopi. Akan hidang henteu mah nya nu teh buruh ka indung hayam, ya hayam usaha. Apaanan maneh nguruskeun anakna, kudu aya buruhna meureun. Can balik indungna di kota kene meureunan. Ngajanggol meureunan, anak dititipkeun ka aing, pusing aing mah da. Tak sanewan mah. Nyai kahayang mah tuh. Ayo mah. Eueuh ngomong teh ulah barejeng ku kulutus, barejeng sentak sengor. Pan aing teh kieu ge salaki, dan jangan karak balik usaha teu mawa duit da angger salaki. Nih nemen-nemen teuing atuh kudu nama aing teh balik teh dina neng nih disayang. Pencetan. Lumangan di carekan tibang menta kopi aya anak hayam diuruskeun aya aing hanteu padahal mah indungna ieu nyana-nyana aing tibang carekan wae mah kadung teh balik ning geus di kota lah balik ge aing percuma carekan wae adat teh dianggerkeun ti baheula naon teh ngomongkeun aing sia henteu anak hayam anak hayam naon anak hayam buru-buru galede geus gede pan urang bisa dijual bisa tadi kadengnya aing sia ngomongkeun ngomongkeun naon jakal balik naon sami teh balik barina maksudna indung hayam segala teu yo pamajikan mah sagala dicabak pagawean teh loba pusing indung hayam geura balik segala rupa teh ngomong ke pamajikan sia mah lain mah usaha kos batur mah bagug wae duraka sia ka pamajikan ngomongkeun wae mah biar aing lah mangkat aing ini usaha hasil aing biar ada yang kecip ya cimat usaha naon atuh aing jor teuing lah tahun hayang disuguhan hayang barahakan aya tahun kamana jelema teh nuanta Cumanta aing mah kuat ngahalkeun gak senginjem heula ka tatangga nyuguhan sia teh mah yang cai kopi ge cai bodas geus tunjung gak saraki aneh aing mah da meni pisan pikiran anak yang eta aing mah berbakti tadi nama yang nyuguhan mantong aing mah